Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bada Sunda di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng simkuring mangnana dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh. Nyandak jejer cariyos si Bentar teu Jawara bagian anu kalima. Mang sateacana ngaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosan ti Bada Sunda anu parantos like, subscribe sareng komen nya lebet dina kolom komentarna. Terasarana katampi kumang kanggo ngabangun ieu channel hatur nuhun kasadayana. Gentun-gentuna mah kanggo Bada Sunda di mana wae ayana anu sami-sami mika cinta, mika resep kana pidangan dongeng Sunda ieu. Ayeuna mah ngadongeng teh daraos dina YouTube di bata barayanya enten tiasa ka mana-mana, tiasa ka mancanagara gitu tah. Itu payeun mah ngadongeng teh di radio kantos di Cimahi di radio FM 3 tahun Bang Inten. Sa eta we sakuliwok kitu nya anu nguping nu tiasa ngadangukeun teh gitu. Mangga baraya urang lajengkeun deui hancagarapan anu katuna waktos dinten kamari. Dina jejer si Bentar teu Jawara bagian anu kalima. Pami telepatna kamari si Bohel nuju ngobrol sareng si Sade margi aya jalmi anu nuju ngajuringkang kadinya nuju ngeteyep nyampurkeun ka aranjeunana dugi kadinya nya baraya mangga wilujeng ngadangukeun. Uing mah lain ka usap Sade tuh tehnya ku si laing di beh kidul kencaeun urang aya nu keur ngadaromang ka dieu mau atawa naon eta teh ceuk si Bohel bari nunjuk curugna ka hareup nuduhkeun ka si Sade anu keur aya di sagigireun manehna. Mana Hel? Tanya si Sade bari jeung nyidik-nyidik kituna teh manehna oge ka hareup anu ditunjukkeun ku si Bohel. Beuki lila beuki sidik we sanggeusna rada deukeut mah lain si Belang eta mah Bohel tapi jalma euy. Heeh, jalma nya rek naon cenah tuh make jeung kaketeyepan kitu ceuk si Bohel. Cari si Sade sanggeusna yakin yen anu keur sing keteyep teh jalma manehna tuluy ngadeuketan ka Mang Sahili jeung Kiju mah anu rada jauh diukna teh sanggeus deukeut kana duaan si Sade nyarita ka Mang Sahili bari satengah ngaharewos kituna teh. Mang, aya jalma nu keur sing keteyep ka dieukeun tuh ceuk si Sade. Di mana Sade? Tanya Mang Sahili. Itu tuh Mang di beh kidul. Teh mah si Sade bari jeung nunjuk kituna teh ka tebeh kidul. Nya geuningan Sade. Keun we antep heula. Hayang nyaho. Rek naraon maraneh teh cenah. Ari Kiju mah nempo Mang Sahili jeung si Sade anu keur sing harewos teh. Pok anjeunna naros ka Mang Sahili. Aya naon Ki Sahili? Itu aya jalma nu keur keteyepan nyamperkeun ka dieu Kiju mah. Teh mah Mang Sahili. Ari Kiju mah sanggeusna di wartosan gitu manehna oge mencrong ka tebeh kidul ka si Behom jeung pada baturna. Teila si Behom jeung pada baladna geus nepi ka lebah si Bohel. Pok kadenge si Behom nyarita ka si Bohel. Manasa? Keraon anjeun caricing di dieu sia? Tanya si Behom ka si Bohel anu keur diuk we bari sila tutug dina luhureun jukut. Si Behom can apaleun yen anu keur diuk di hareupeun manehna teh si Bohel. Sabab gayaan di dinya geus poek ti tadi keneh oge. Nya keur diong we uing mah. Teh mah si Bohel bari jeung tenang we kituna teh. Dewek ge nyaos ya. Si laing teh keur diuk. Maksud dewek keur naon si laing aya di dieu? Jeung rek ka mana sia?
sabab ieu tempat euy masih aya di wewengkon kakuasaan dewek, ceuk si Behom. Jadi lain teh RT na di dieu. Uing mah keur milu reureuh we di dieu teh Pak RT. Rek tuluy ka suku Gunung Cikuray. Tah kitu Pak RT. Teh mal si Bohel. Ari si Behom barang disebut Pak RT ku si Bohel teh. Manehna mun cereng bari jeung pok nyarita deui. Dasar jelema lieur sia. Sok pasrahkeun ka dewek. Ayeuna mah tah babawaan si laing jeung batur-batur si laing anu tiluan teh euy. Lamun hayang salamet mah. Kada mah lamun henteu sia. Dialungkeun ku dewek maka gawir tah awak si laing teh. Ceuk si Behom. Geuningan kieu di dieu mah RT teh galak euy. Asa kakara manggih uing mah. Ceuk si Bohel. Manggas tong loba bacot sia. Rek dipasrahkeun moal tah duit teh jeung babawaan si laing. Naon rek dipasrahkeun atuh? Da dewek mah teu mawa nanaon. Aya ge bako ieu bisi hayang mah. Tret. Tinggus euy. Ceuk si Behom mere parentah ka balad-baladna. Si Behom bareng rek dijungjungkeun kerah bajuna ku si Codet. Cung manehna nangtung tuluy newak leungeun katuhuna si Codet, leungeun kencana. Kop ditewak geus kitu ditajong mamarasna pisan ku si Bohel. Atuh koak si Codet meuni koak bari muringis. Saseueul meureun karasana. Kurang ajar sia. Hayang modar sia teh. Ceuk si Behom. Bari narajang ka si Bohel ku peureub katuhuna. Rek ngagedor careham kencana si Bohel. Ari si Bohel baraya barang mireung aya peureub lawan anu rek nyamar kana careham kencana. Lap si Bohel ngaukeun sirahna ka handap bari jeung nonyokeun peureub katuhuna kituna teh kana hulu kencana si Behom. Hieup cebrot. Kobong si Behom ningawawong ka kenca. Sok sia. Wajah rek kumaha deui lah. Ceuk si Bohel. Atuh celeng balad-baladna si Behom ningker ka si Bohel. Ari kieu mah mangsa hilipon kitu deui si Sade. Barang nenyo si Bohel geus pada ningker. Celeng. Ketiluan laluncatan muru ka balad-baladna si Behom anu keur ngahurup ka si Bohel. Mun wani tong main hurup euy. Yang dewek ya. Ceuk si Sade bari melak cangkeng kituna teh. Atuh kilep balad-baladna si Behom nu sawarehna deui. Maralik ka si Sade. Kurang ajar sia. Jaga hayang modar deh. Ceuk si Codet bari narajang ka si Sade ku peureub katuhuna anu buleud. Rek dipake ngagedor kana careham kencana si Sade. Ari si Sade cicingeun manehna oge rikat ngalalepkeun sirah bari jeung neunggeulkeun peureub kencana kana kekamplong katuhuna si Codet. Hieup cebrot. Bangkieung. Si Codet kabangkieung ka katuhu. Si Sade teh diantep. Barang si Codet keur nyolontot kabeh katuhu. Si Sade najongkeun dampal suku katuhuna. Mending ngacelepung ka luhur ngahanca kana gadona si Codet anu keur nyolontot. Hieup cebrot. Koak. Dangak si Codet cerowok. Bari jeung ngalengak ka tukang. Ari tina sungutna meuni pulaeh beureum ku getih. Tayohna wae aya biwir meureunan anu soek. Ayo sia. Serang ni dewek. Bacotna we hungkul galade. Ceuk si Sade. Atuh celeng baturna si Codet nu saurangna deui. Loncat narajang ka si Sade. Ku dampal suku katuhuna anu jebrag. Dipake nyamar careham kencana si Sade. Si Sade rancing geus baraya. Ngolokeun sirahna bari neunggeulkeun peureub katuhuna kana palangkah kanana. Katuhu nu jadi lawan nu keur ngangkang. Hieup cebrot. Atuh kubrag. Beungeut kencana nu jadi lawan meuni nyuksruk kana taneuh. Ari tina sungkutna pinuh ku taneuh jeung ku jukut.
tayo na wae basa keur nyusud kana taneuh teh meureunnan untuna ngarabut jukut telila korejat udang deui eta jalma teh bari ngapurakeun jukut tina sungutna. Kunaon ari si laing euy? Maka jeung ngalobok jukut sagala rupa tuh. Rek jadi kuda lumping sia teh. Ceuk si Sade bari jeung nyerenge. Ari musuhna teu nemalan. Jeleng luncat deui narajang ka si Sade. Jeung pakupis kituna teh. Tuluy nyerang ka si Sade. Kocapkeun ayeuna Ki Juma jeung Mang Sahili. Anu keur dihurup ku nu tiluan. Hurup jeung dampal sukuna nu jadi lawan. Sing selebar rek jeung sing hariyang ngarah kana beungeutna jeung awakna Ki Juma pon kitu deui Mang Sahili. Ki Juma jeung Ki Sahili lain jago atah-atah. Duanana ge geus maroyan. Teu gimir nying hareupan tilu jalma wae mah. Hurup jeung dampal suku nu sing hariyang sampur ditakis jeung disaringkahan. Malah sakapeung masuk malik narajang kanu jadi lawanna. Teu wudu nu jadi musuhna oge rada kawalahan. Ningkahan panarajang ti Mang Sahili jeung ti Ki Juma teh. Ucapkeun Ki Juma barang peureub katuhuna lawan rek ngahanca kana careham kencana. Suku katuhuna Ki Juma ngalengkah ka hareup tuluy nakis peureub katuhuna lawan ku leungeun kencana. Ari siku leungeun katuhuna dipake ngahanca kana puguh ceuli kencana nu jadi lawan. Hiuk cebrod. Geus kitu siku leungeun katuhuna disodokeun ti handap deui. Dipake ngahanca gadona musuh. Hiuk cebrod. Musuh teh dua kali kabeunangan ku sikuna Ki Juma dangheak. Gado musuh dangheak ka tukang. Ki Juma teh diantep. Ki Juma luncat ka hareup bari ngetigkeun deui dampal leungeun katuhuna. Kana urat peuheung. Kencana nu jadi lawan. Hiuk cebrod selonton. Musuh nyalonton ka katuhu. Bro. Namru teu hudang deui. Bari jeung kumarurung kituna teh. Ari baturna nu saurang deui barang menyo. Jadi baladna geus namru jeleng manehna luncat narajang ka Ki Juma. Ku dampal sukuna rek nyamer kana beungeut katuhuna Ki Juma. Lep Ki Juma ngelong. Barang dampal suku kencana lawan geus ngaliwat kana luhureun sirahna. Ki Juma ngasupkeun peureub katuhu. Kana cukang irung nu jadi lawanna anu keur nyalonton ka katuhu kabawa ku tanagana sorangan. Atuh teu anta parah deui. Hiuk cebrod. Peureub katuhuna Ki Juma nyayang kana cukang irungna nu jadi lawan. Goak musuhna ngagoak. Ari irungna meuni poporot ku getih balas dihanca ku Ki Juma. Barang nu jadi musuhna keur nyalonton Ki Juma teu diantep tuluy disusul tepus ku dampal suku katuhuna anu nyamer kana puguh ceuli kencana nu jadi lawan. Hiuk celebet. Carik jeug. Musuhna ngacarik jeug ka katuhu. Geus kitu bus manehna ti kusro kana jero rungkun bari jeung teu hudang deui. Ari si Bohel anu keur dihurup kuduaan nyatana ku si Behom jeung baladna deui anu saurang. Si Bohel teu wudu rada ripuheun oge. Dina hiji kasempatan barang baturna si Behom narajang deui ka manehna. Si Bohel harita dongko bari ngarawel kana batu nu aya digigireun manehna ku leungeun ramo katuhuna. Barang awak musuh keur ngalayang ka hareup bae rek nyepakeun dampal suku katuhuna ka si Bohel anu keur dongko. Barang musuhna geus deukeut si Bohel tuluy cengkat bari ngabaledogeun batu nu keur dicepeng ku manehna kana beungeutna nu jadi lawan. Peleur batu mending ngablesur nguru kana beungeut baturna si Behom. Celebet goak. Baladna si Behom mending korowok atuh saking ku nyeri.
banget ke baledog ku batu. Bro, namru barejeng nyepengan banget kencana. Anu awur-awuran ku getih. Ari si Behom barang nenyok kitu. Pok manehna nyarita ka si Bohel. Di mana sajarahna sia? Gelut make jeung main baledog sagala. Ti dituna euy. Ceuk si Behom. Hah? Nya kumaha dewek mah tuh. Rek mainan naon oge. Mati ngomong ilaing mah. Tema si Bohel. Lain loba ngomong dewek mah. Tapi nu balik gue tuh sia. Hari nyamar rek kelut jeung dewek. Barena oge saha nu rek kelut. Dawing mah keur dieu. Kita tadi ge. Daek syukur teu kajon eta mah. Lamun moal gelut, uing rek diuk deui ya. Bari nuluykeun udud nu tadi lebar. Ceuk si Bohel bari ngoloyong kana hanapeun tangkal. Dasar jelema ebel sia mah. Teu beda we jeung batur dewek baheula nu kalakuanna sarba kitu teh tah. Saha kitu batur eleng teh? Ceuk si Bohel bari jeung diuk dina hanapeun tangkal. Si Bohel sia alias si Cadumani. Tema si Behom. Hari si Bohel. Barang si Behom nyebut ngaran manehna. Pok si Bohel kadenge nyarita ka si Behom. Nah ilaing make jeung nyaho kana ngaran uing sagala rupa. Ari ilaing saha kitu? Ceuk si Bohel. Ari si Behom barang ngadenge si Bohel ngomong sarupa kitu, manehna mending ngarenjang. Ari si lain teh si Bohel gitu, tanya si Behom. Nya, uing si Bohel mah. Ari lain saha? Ceuk si Bohel. Bohel. Panya dewek teh lain si lain euy. Teh mah si Behom bari nyampeurkeun ka si Bohel. Gek manehna ge milu diuk digireun si Bohel. Ari si Bohel teu ngarti. Ningali kalakuan si Behom sarupa kitu teh. Tuluy manehna nyedik-nyedik kana bageutna si Behom anu keur diuk digireun manehna. Geuningan si Behom ileng teh. Nya Bohel. Keur naon ari si laing aya di dia tuh. Teu nyangka bakal panggih teh jeung dewek di dieu euy. Ceuk si Behom. Nya sarua we uing ge. Uing mah keur reureuh kapanan tadi ge. Geus dibejakeun. Rek tuluy ka suku Gunung Cikuray. Kitunya hari itu nu tiluan deui nu keur tarung jeung batur-batur kuring. Saha Bohel euy? Eta mah Kijuma, Kisah Hili jeung si Sade kapanan? Kutan teh Kisah Hili. Bapana si Alam teh Bohel. Nya. Cilaka atuh euy. Panya dewek teh batur. Nah Behom, lain geus insap si lain teh. Tapi bet masih keneh migawe kalakuan kieu geuningan? Tanya si Bohel. Satadina mah dewek embung Bohel. Kan sanggeus nambahkan tamaot. Kuring jeung batur-batur bingung euy. Teu puguh pacabakan. Nu antuk namanya ngajalankeun nu kieu deui we Bohel. Nah, kitunya. Artina ilaing mah lamun kitu tobat camal atuh ngaranna. Geus teu karasa ladana. Ngawap deui we kana samal. Terus ayeuna si laing rek kumaha tuh Behom? Nya dewek rek anger we kieu Bohel. Sabab dari nyatu mah kudu meureun euy. Ayeuna dewek jeung pada batu rek ini ti dieu Bohel. Kade ulah dibejakeun nya ka Kisah Hili. Lamun anu bieu tararung jeung maranehna teh dewek jeung pada batur-batur euy. Ceuk si Behom bari nangtung. Geus kitu tuluy nyampeurkeun ka batur-baturna anu keur masih keneh tararung. Sanggeus deukeut corowok si Behom ngajorowok. Dak, lumpat euy. Ceuk si Behom. Ari pada baturna barang ngadenge si Behom nyarita sarupa kitu, bari jeung geus lumpat pangheulana deui. Atuh celeng-celeng kaluncatan kana rungkun. Perang bang lumpat nuturkeun si Behom nu geus ngabret pangheulana. Ari batur-baturna nu keur masih keneh ngajaloprak barang nyoba ladang geus lompatan.
kuniang maranehna oge harudang red ka kenca red ka katuhu sanggeus dikira aman pertek lumpat naluturkeun pada baturna nu geus lalumpatan leuwih ti heula. Ari nu tiluan nyatana Ki Juma Mang Sahili jeung si Sade barang nenyo musuh-musuhna geus kalabur maranehna dariuk deui dina sahanapeun tangkal anu tadi teu ieu diarudag sabab cenah ceuk palikirna keur naon diudag oge dawuh untungna teu lila si Bohel nyampeurkeun anu tiluan kek diuk disagigireun Mang Sahili. Saha anu birek ngabaregal ka urang teh nya Jang Bohel, tanya Mang Sahili bari ngalapan kesang dina beuheungna. Toing atuh Mang, teu apal winge teh mah si Bohel. Geus mimiti deui nya. Geuningan ku ayeuna mah begal teh. Nya Mang, ting saha atuh eta jalma teh gawe pisan make jeung begal ka urang atuh. Nya Jang, padahal mah naon we nya dapat kulian mah loba atuh teu burung aya lamun urang daek neangan mah nah kuli-kuli macul atawa gawe manggulan kai di leuweung atuh lamun teu kitu nah tani di lemur atawa ngebon apaanan lumayan ari keur sakali endahar-dahar wae mah ceuk Mang Sahili bari ngusiwal ngaluarkeun bako kituna teh tina saku baju pangsina. Nya Mang, dasar we eta mah jalmana bung capek nah hayangna geunah ngarinah hungkul bung ripuh kawas urang-urang Mang, ceuk si Bohel. Nya keun we Jang, da meureun harayangna kitu eta mah tembal Mang Sahili bari tuluy ngenyot ududna. Kaayaan harita di eta tempat wanci tuluy maju ka peuting hawa pagunungan anu nyecep karasana kana awak meni matak ngahod-hod atuh lamun utara biasa wae mah nu tiluan katanya geus patinggal oler dina luhureun jukut tayona wae geus ngarasa carape meureunan ibun gunung anu nganelan mimiti turun lalaunan sakedeung deui bakal nyimutan ka eta patempatan. Cag urang tunda heula kayaanana Mang Sahili jeung anu sejena. Ayeuna urang nyaritakeun deui si Behom jeung pada baladna. Sanggeus jarauh lumpatna ninggalkeun Mang Sahili jeung pada baturna. Reg si Behom jeung nu sejena katenyo sing raraneg. Bari sing koloyong kana sahanapeun tangkal. Kubrag marebutkeun maneh kana jukut. Kituna teh bari jeung sing haregak napasna. Kesang na meni ngoprot sawak-awak renghap nararik napas panjang sigana wae capek meureunan balas lumpat anu lumayan jauh. Sanggeus rada lila reureuhna bok kadenge suara si codet anu nyarita ka si Behom. Behom, kunaon tadi si laing make jeung ngajak lompat sagala padahal mah layanan we euy kagok teuing atuh ceuk si codet. Lain naon dewek mah ngajak lompat teh codet. Di sisi lain harayang hirup keneh we. Sabab nu tadi keur sing hareupan ku urang-urang teh euy. Lain jalma tah atah marana teh. Teh mah si Behom. Nah saha kitu Behom. Nu tadi teh Ki Juma jeung Ki Sahili bapana si Alam teh euy. Dewek kungsi ngadenge kana duaan mah. Masa keur cicing di imahna Bakanta. Ya nu duaan teh lumayan oge pangartina. Lain jawara atah-atah cenah. Ajaba lamun keur aya keneh Ki Jarong mah. Tangtu dewek ge moal lumpat. Sabab aya Ki Jarong nu tangtuna oge pangartina. Eta jalma nu duaan teh masih disanapeun Ki Jarong codet. Teh mah si Behom. Ngutan teh Ki Sahili jeung Ki Juma nu tadi teh Behom. Codet. Mantep matak nu kaharti ku dewek teh. Ting rek naraon euy, make jeung rek
lalu mampah ka suku gunung Cikuray segala rupa. Malah aya si Bohel segala rupa di dinya teh. Asa ku teu kaharti ku dewek mah. Cek si Behom. Kodan teh aya si Bohel oge. Tadi Behom. Codet. Apes euy. Usaha teh beuting aya namanya. Nihil. Cek si Behom. Bari nyaranekeun tongongna kana tangkal kai anu aya di dinya. Urang kocapkeun deui mangsa heuli jeung pada baturna baraya. Isukna sanggeus panon poe meletek di tebeh wetan. Mangsa heuli jeung anu tiluan mimiti lalempang deui rek naluluikeun lalampahanana muru ka suku gunung Cikuray. Kaayaan di eta patempatan menyikat cida enahna. Ari nenyona geus caang mah. Pasir-pasir anu diparinuhan ku tatangkalan disinggarupai dauna. Pon kitu deui gawir-gawir anu nang tawing. Mani matak waas nempona ti saluhureun jalan mah. Ari disakencaeun jeung katuhun eta jalan. Dirajeg ku tangkal kai anu gede. Sigana wae geus ratusan taun meureunan eta tangkal kai teh. Nu opatan tuluy lalempang muru ngaler. Mapai-mapai jalan satapak anu taringul ku batu. Sajabana ti kitu teh netek deui jalana oge. Karek leumpang sababaraha lila. Opatan mending geus ngaoprot ku pesang. Kocapkeun gancangna carita baraya. Beak jalan anu nanjak nu opatan, antukna manggih jalan anu rada datar saeutik. Teu lila aya jalan anu mengkol ka tebeh katuhu. Breh sanggeusna marengkol ka katuhu. Di beh katuhun eta jalan katempo aya imah panggung nu jeung hareup ka kaler. Ari di buruan imahna menirarasik lalaning. Estuning daun salemar-lemar acan cek babasaanana mah. Sanajan nya oge eta imah teh dikuriling ku tangkal-tangkal anu gede. Reg mangsa heuli katanya ngaraneg di hanapeun. Tangkal gede anu aya di payeuneun buruan bumina Kisabda. Sanggeus narik napas jero. Kadenge mangsa heuli nyarita ka Ki Juma. Ki Juma. Ieu bumina Kisabda teh ya. Ceuk mangsa heuli bari ngareret ka Ki Juma anu keur aya di sagigireun manehna. Baru teh. Jadi linggihna Kisabda teh. Nah kira-kirana nuju aya kitu Kisabda nanya Ki Saheuli. Duka teu apal kuring oge Ki Juma. Urang cobaan we. Ketrok pantoi imahna. Suga nuju aya atuh di sabdana. Tema mangsa heuli bari jeung nyampeurkeun kana pantoi imahna Kisabda. Sanggeus aya di dinya di payeuneun pantona mangsa heuli keketrok bari jeung uluk salam kituna teh. Sampurasun. Sampurasun. Ceuk mangsa heuli bari tuluy ngajanteng dina lawang panto. Teu lila kadenge aya nu nemalan ti satukangeun maranehanana. Bari jeung ngajanteng dina buruan mencrong kanu opatan. Atuna opatan mending ngarenyag barang ngadenge aya nu nemalan ti satukangeun maranehna teh. Ana dilieu ka tukang. Breh teh Kisabda. Tuju nangtung di buruan bari jeung mencrong kanu opatan. Keur saheulaan mah. Opatan teh kalah kasing jaranteng we bari jeung ngaharuleng. Sababda tadi mah cenah. Mimiti maranehna datang ka dinya. Di buruan payun bumina Kisabda teh eueuh sasaha. Tapi naha, ari ayeuna beut aya Kisabda anu keur ngajanteng di satarukangeun manehna. Kisabda ngan saukur gumajang ninggal nu opatan kawas nu bingung teh. Teu lami kadangu anjeunna nyarios. Ngajak naon sujang?
naregaki terus Ki sabda atuh nopatan meniasaka garbahkeun tuluy tarurun tina palupuh nyalampeurkeun ka Ki sabda bari terasa rungkem kituna teh. Aki kumaha damang Ki terus Ki Juma cager Aki mah saha teh hidup teh abdi Juma Ki rencana Ki Sahili kapungkur kantos ku guru sareng anjeunna kaki. Ki Juma hidup teh terus Ki sabda mohon Ki walar Ki Juma geus kitu Mang Sahili sungkem kayang sabda damang Ki ceuk Mang Sahili bari patarema leungeun sareng Eyang sabda jager Ki Sahili non pami damang mah tuh Ki geus kitu si Sade munjungan ka Eyang sabda kumaha damang Ki ceuk si Sade cager sujang si ujang tinu ti heula kungsi ka dieu teh lain terus Ki sabda nuhun Ki anu sareng Mang Sahili teh nya syukur atuh urang bisa diparengkeun pangih deui sujang mohon Ki tema si Sade geus kitu si Bohel tuluy sungkem ka Ki sabda damang Ki ceuk si Bohel cager sujang saha hidup teh abdi mah Bohel Ki oh jang Bohel alus nih ngaran teh saur Ki sabda barejeng kumojeng kituna teh nya Ki tema si Bohel barejeng nyerengeh manehna oge hayu atuh sujang urang kajero heula ayeuna mah saur Ki sabda bari mapah kana palupuh tos kitu bray mukakeun pantau bumina teras lebet dituturkeun kun opatan sanggeusna opatan air jero gugek sarila dina palupuh ari Ki sabda mah anjeunna tuluy ngaleos heula ka pawon rek adon nyandak cai keur anu opatan telami tos uwih deui bari nyandak cai kana ruas awi sareng cangkir batok kalapa opat siki satosna aya dipayeuneun anu opatan song cai pon kitu deui cangkir anu tina batok kalapa teh ditunda di dinya sok sujang tah jahina diari nu heula geura tambah lumayan we meh teu haranaang teuing saur Ki sabda geus kitu nu opatan ngarinum heula cai meni ngalek-lek kituna teh sabab da memang geus haranaang teh tadina keneh meureunnan geus narengse ngarinum pok Ki sabda kadangu deui nyarios lain nah rega aya naon kadari teh sujang nah ngahajar ulin wae atawa rega aya perlu anu sejieun kitu ya terus Ki sabda kieu Ki pangna sim kuring sareng anu tiluan darongkap ka dieu teh nyata aya sanes ari nu utamina mah hoyong tepang sareng Aki atuh kalih ti kitu abdi sareng Ki Sahili sajamun tiapun ten ka Aki teh nampi doaan teu kabojeng ngawartosan ka dieu dina waktosna syukuran pun anak sareng putrana Ki Sahili teh kumargi kacida nyerentekna waktosna atuh sajabina ti kitu bade nyuhunkeun wejangan we ka Aki kanggo abdi sadayana supados aya dina kasinugrahan sareng kasalametan tah kitu panginten Ki saur Ki Juma bari mencerong ka Ki sabda kudang teh kitu Ki Juma mohon Ki
geus nyalamatan budak nya saha kitu nu geus dikarawinkeun teh saur yang sabda pun anak anu istri anu mung hiji-hijina jadi dahupkeun sareng putrana Ki Sahili jang banyu teh Ki anu kantos maguron di dieu kaki utang teh jang banyu alias si alam teh yang dikawinkeun jeung anak hidup teh hijuma mohon Ki nya syukur we atuh hari kitu mah tandaning budak hidup teh geus panggih deui jeung anjeun nya Ki Sahili saur Ki Sabda bari mencrong ka Ki Sahili mohon kitu Ki mung punten saur tadi oge abdi teh kabujeng ngawartosan ka dieu Ki tembal Mang Sahili nya naon ari keur aki mah ku ngadengena Ki Sahili geus panggih deui oge jeung nu jadi anak geus ngarasa bunga keur aki pon kitu deui ayeuna ngadenge geus ngahiji jeung budak Ki Juma kalintang bagja anak keur aki mah tandaning sosobatan arajeun duaan teh dengan syukur nepi ka sosobatan wungkul tapi jadi duduluran ku cukang lantaran anu jadi anak anjeun duaan saur Ki Sabda mohon Ki nya syukur ari karitu mah atuh bara Sunda musakeh heula cagarapan dina jejer carios si bentar teu jawara bagian kalima insyaallah dina bagian anu kagenep kumang jadi dilajengkeun deui dina waktos anu saterasna mang nganuhunkeun kana sagarupi perhatosanana amit kasadayana wilujeng kantun per mios.